Nalika urang keur puasa, heg buang air besar, terus ombeh. Nalika urang keur ombeh, heg tungtung ramo ieu, tungtung ramo asup kana palawangan pengker, eta matak batal puasa. Lamun awewe ngompol nalika keur ombeh, tungtung ramo ieu asup kana palawangan payun sarua matak batal. Sakumaha keterangan dina kitab Hasyiah Al-Bujairi minal Khatib juz katilu halaman 112. Didinya palihandatna ayang ibarat dukhulu torfi usbu'in. Asupna tungtung ramo kana palawangan pengker ketika istinja, ketika ombeh, atawa lamun istri mah kana palawangan payun oge sarua, tungtung ramo ieu asup, tah eta teh matak ngabatalkeun kana puasa. Wa misluhu ghaitun, sareng sapertoskeun tungtung ramo ghaitun ari podol. Kharaja minhu anu kaluar tina liangna, tina bujur, walamian fasil jeung teu narima pisah, teu narima pegat, ngadurat teh ada panjang. Summa dhamma duburahu, tuluy si jalma teh si kerod salawena dikumpulkeun, dikerutkeun. Sehingga si podol eta pegat. Wadakhola jeung asup naon syai'un perkara minhu tina ieu ghaid. Aya sebagian podol anu asup deui ka jero ila dakhili duburihi ka belah jero duburna. Tahaisu tahaqqaqa dukhulu syai'in minhu, sakira-kira narima nyata bener dirasakeun aya nu asup ka jero deui si podol anu geus kaluar ba'da buruzihi, geus bener kaluar kulantaran dipegatkeun, anu geus kaluar eta aya sebagian anu asup, tah eta ge sami matak ngabatalkeun kana puasa. Da ngahaja dikerutkeunana si kerod salawe sehingga aya nu asup sabada kaluar. Asalkan nyata henteu mangmang, lamun mangmang asup jeung henteu asup jeung henteu nya henteu eta mah. Li'anau kharaja min ma'danihi ma'adami hajatin ila dhammi duburihi, karena eta si podol teh geus kaluar tina beuteungna jeung deui tanpa aya hajat si jalma kana ngerutkeun kerod salawena, ngerutkeun bujurna ieu kalah ka dikerutkeun tanpa aya hajat. Berbeda kasusna lamun teu dihaja, keur nyantai-nyantai ngising ari pek teh merecon tarik beudag keur panjang kulantaran reuas kakerutkeun sehingga pegat aya nu asup saeutik ka jero. Tah eta mah teu batal, da eta mah henteu biikhtiarihi. Wa bihi yufariqu maq'adatil mabsuri. Ieu teh kasusna berbeda jeung maq'adatil mabsur alias tungtung boolna jalma nu ambeien tatkala bijil terus diasupkeun deui ka jero ngagunakeun ramona sehingga tungtung ramona eta aya nu asup, jang ngasupkeun ambeien teh anu kaluar, tah eta mah teu matak batal, da aya hajat. Afta parantos matwakeun bidzalika kalawan itu kawa teh sa syaikhu masyayikhina, guru ti pirang-pirang guru-guru kami, gurunya para guru Al-Allamah Mansur At-Toblawi. Wa dhabitu dukhulil muftir, patokan asup deuna sesuatu tina podol anu matak ngabatalkeun teh ayu jawiza adakhila mala yajibu ghusluhu fil istinja'i. Si podol geus kaluar teh geus ngalewatan zahirna dubur anu wajib dikumbah nalika istinja. Ari can meuntas kana zahirna dubur, can meuntas kana kerod salawe karak belah jero keneh sehingga ku urang kakerutkeun atawa dikerutkeun sehingga pegat, pek teh anu belah jeroeun kerod salawe, belah jeroeun dubur keneh kaasupkeun ka jero. Nah, eta mah teu matak batal. Da can meuntas kana batasan dohir anu wajib dikumbah nalika istinja. Bi khilafi ma, berbeda kasusna jeung ngumbah perkara, yajibun wajib naon ghusluhu ngumbahna ieu perkara. Fil istinja nalika istinja nalika keur cebok. Fala yafturu teu batal puasana ieu si jalma. Idza adkhala di mana-mana ngasupkeun ieu si jalma usbu'ahu kana tungtung ramona
Liyagsila atau yati bikin ngumbah pirang-pirang kopet sesa podol alatifihin nu aya dina dubur nu aya dina kerod salawe asup tungtung ramona tapi asup nate dina palebah anggota zohir anu wajib dikumbah nalika keur istinja atawa nalika keur adus ngan kade ieu teh sangat rentan bisi jero teuing asupna matak nu paling aman mah mending keneh ku butunul asobe ku beuteung-beuteung ramo ulah kuru ulah asobi bisi teu karasa asup ke bahaya bisi matak batal puasa wallahu a'lam bissawab.